Pangeran baru dapet tadi di kebun gue. Ting tadi mah orang mengen ke di lapang di baru dapet. Orang ulin itu ya. Karena soli mah. Orang sama ini kalau motor kayaknya. Bae we, orang naon mah di lapang yuk. Orang gatri ke tunaon. Yang gak suka saja. Yang mama ke suka. Ayo rek gitu. Oh, pakai kalau suka. Beja heula mana ke sini? Ah, yang amang heula. Ya, so. Oh itu ya Astri. Nah, betul. Sebenarnya balik tanyakan baru dah. Ayo atuh kan cok dulu lah. Yang geus ayo, ayo. Miluan atuh, miluan. Miluan. Miluan atuh, oi. Tuan euy. Nyaman bola. Kela tuh kagok terawut ya. Kayak hamil lu cadangan. Oh, situ cadangan mah. Miluan teh. Kumaha wae atuh. Kasih sila we. Kasih sila we. Mana bawa dia euy? Mana awut. Udah ngang duluan euy. Urang ge jadi cadangan Udah ngedek miluan tadi bawa. Kudu kita jadi cadangan. pusing ke sakali orang jadi urang ditu gaena mah geuseuh. Nanti cadangan. Mana awewe neng mah. Bae we tuh. Hak. Lain digero heula di mah. Tuh boy. Oh itu euy si Ipeng ngasupkeun. Awas, Pak. Kayaknya awas. Dah. Awas, Pak. Katanya diganti lah. Oh, ambil luar. Di mana wan? Luar. Di sampur. Menday euy. Masuk. Masuk. Alah, euy. Ada jauh aan mati. Ya
Jet, haus lah. Baru kakeknya. Jaga tuh kaki. Tamat karunya. Kaya tuh. Cari main ke sekolah Rino. Yang yuk. Tri bade tri. Gratis dah. Wah. Malah kerja barudak tuh, euy. Semangat barudak. Si Ipe ngasupon euy, go. Surat atau surat. Berarti lentihang senang. Kan dicorekan kuat. Bae semangat bae, terus. Asup. Mau. Mana mah ngadukun itu. Asup bae, ayo. Ipe, asup. Bala meureun asup teh. Ulah di dukung nanti di bawaan. Jadi cadangan. Kemarin tadi tuh orang ganti teh. Mana yang awewe ya? Masih awal tadi dua. Orang pindah tadi itu di mana? Mana suh? Jadi itu lah. Ngilu ah. Ngilu. Cicing we di dieu maneh mah. Saya orang lagi cuci sampo ah. Memang orang tinggal ke Mana mah tadi di itu yang si Igo si As. terwawuh di si asli namun ya. Ini kenang sih. Pulang-pulang. Orang tina naon. Mana masuk itu cerita tuh dalam kebetulan mana. Da mah atuh era urang teh. Masuk untuk duaan nyari tahu. Sebenarnya mah ka urang teh barudak gitu. Sok disebutna urang teh mau awewe. Maranehna marawa. Da urang teh gitu. Aya sih resep ka wewe. Tapi da aya nama kumaha. Disebut hayang. Hayang. Gitu aja. Ieu kan urang teh nah ieu. Baheula urang teh pernah wawuh jeung hiji awewe ngaranna Mila. Baheula urang jeung si Mila saling bogoh, saling nyaah. Unggal poe pangi na urang jeung si Mila bahagia ngajalani hubungan ieu teh. Tapi hiji poe urang ningali si Mila jeung lalaki lain. Hate urang rasana nyeri ningali awewe nu dipikanya ku urang malah selingkuh jeung lalaki lain. Satukangan urang deui.
Akhirna orang memutuskan jang ninggalkeun si Mila. Meskipun orangnya kasih Mila, tapi orang ngerasa teu pantes diperlakukan siga kieu.